Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Nepangkeun wastapun Muhammad Ilham Ripai asal sakola di SMA Negeri Hiji Baleendah. Kuring reueus jadi urang Sunda. Dina raraga mieling poe basa Indung sasi Februari tahun 2023. Sim kuring di dieu bade mintonkeun sajak anu miang tina biografi Otto Iskandar Dinata. Wilujeng nyakseni. Si jalak ti bumi Pasundan yasana Muhammad Ilham Ripai. Aya mangsa anu dirungrum kamelang kiwari kuring mihormat ka anjeun pahlawan nagara awahing anjeun bumi Pasundan merdeka Otto Iskandar Dinata. Rodohit numuit tina hate anjeun teu nyieun gentar pikeun bumela kalemah cai. Sora bedilahan duluan tengerankeun lenggah anjeun ngalawan panjajah. Sanajan kudu ngorbankeun nyawa. Nya si jalak harupat katelahna pahlawan ti bumi Pasundan. Liang tiawan yang menyusup nadada anjeun, tapi pangawaruh oge nyampakna diri anjeun. Rasa micinta kana budaya Sunda nepi ka peto jadi pupuhu paguyuban Pasundan. Sajarah kemerdekaan Budi Utomo Menteri Negara eta sakumaha yang tina tetapakan anjeun bumela kalemah cai. Kasedih nu nyalira dina waktu harita bakal jadi peurah rakyat Indonesia. Naruskeun lengkah anjeun bumela kalemah cai. Otto Iskandar Dinata. Jasa anjeun akrab nepi ka jaga bihari anjeun ngelawan komunis anu bengis. Kiwari kuring nyieunkeun nu geulis. Sejak rek bumela kalemah cai.